إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد.
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم كننجي المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمن لا إله إلا أنت فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين يا الله يا رب العالمين اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعث المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل يا رب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh agama, wabil khusus ka putra Kiai Basri yakni Kiai Taki. Alhamdulillah katingali jag-jag waringkas duka istri nasabaraha terang hiji dua wallahu alam sigana nu kanyahoan mah hiji ceung-ceuman di Bandung aya sigananya urang doakeun mudah-mudahan dipanjangkeun umurna pasihan kakiatan ku Gusti Allah kanggo nyaangan urang balerea ka Kiai Cilejet di dieu bil khusus ka anu nyambut tadi nu sakitu poharana bahasana lain bae ku urang dieu kaharti bangsa Bangkong ge ngarti tah mah. Alhamdulillah bandingan kitu kotok ge tadi hudang. Alhamdulillah. Para aparatur pemerintah nu alhamdulillah camat purigil-purigil gaya. Maksudnya di Tangerang mah kaditu pun acara pengajian moal wanian make baju sakieu camat. Atuh di dieu mending diturunkeun dak camat kos kitu mah. Stop ke. Maksudnya diturunkan ke lain jabatan nanti dia geus turun sorangan nya nah. Semua sok aju bae. Alhamdulillah geus puguh meureun erat maharaya RW lurah camat kemudian atuh polisi luar biasa TNI araya kabeh mudah-mudahan nyana niatna ulah macem-macem ngaji bagi sakitu niatna ngararaji bagi titik periwit bangsa dijual ku nyana periwit namun niat ngaji terutama pisan kapun adi dikiaikeun ku urang dieu ku kula henteu tusi bae kula mah
Alhamdulillah rada nipu sabarna kakaknya na acarana ngariung bae cenah haji ngariung hadiah puji beres aya kitu onang insyaallah tuh ka haji ge ka ditu aya 2 poe deui ka pelaksanaan bakal rada loba cenah ka haji cenah pan atuh loba nyarahun cenah ka haji deui ka dieu atuh nyarahun ge kajeun urang mah atuh hadiah puji balik henteu cenah ieu ngaji saeuti nipu mah gitu cacak-cacaknya holobaan ki atuh moal kula ge barang tadi di itu listrik ge ngahutang meureun sigana nya ya Allah ya Rabbi tapi bunga nu aya sebab motifna lain rek nanaon ngaji carita politik aya kitaki di dieu cerita keamanan aya polisi di dieu cerita korupsi aya si ieu di dieu alhamdulillah urang mah carita ngaji bae ya Allah lengkap aya geus kabeh kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu urang kempel di dieu nina raraga nu teu jelas undangan pertama walimatus safar 2 poe diralat deui silaturahim 2 poe deui diralat deui kumaha ka haji bae ai sia kumaha sih ya da ge geus teu kakaper puyeng meureun lagi alhamdulillah deuk nu mana bae ngaji kene geus urang kuari kumpul di dieu lepaskeun kepentingan lepaskeun muatan lepaskeun segala rupa nu pejabat baju jabatanana gantungkeun di tanggal awi ulah bawa ka dieu anu partai gantungkeun di tanggal rambutan ulah aya polisi periwit nabikeun ka monyet urang kabehan kuari ulah make baju-baju eta hiji we ngaji beres ja polisi ge moal salilana jadi polisi bakal paeh geus paeh bakal ditanya abri moal salilana mamawa balok di dieu ai hayang mah bawa tuh di kolong balok ku sia bakal paeh sarua bae nu di partai nu di pamarentah kiai bakal paraeh geus paeh moal ditanyakeun naon amal perbuatan amal ai kiai ona mentah geus jelas cara batu amal-amalanana jonggal poe maca Quran mun anu ngondang tapi tak bangsa si ieu tah aya anu ngondang maca kulhu anu ngondang tilok ya Allah ku bloon teh kiainya atuh kiai bloon atuh komo sia ablaul bloon sia mah urang lepaskeun maksudna gerage yuk urang ngaji mah neangan ilmu menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala lamun urang nyaritakeun ngaji kula boga dongeng baheula di Turki aya hiji anak raja awewe geus geulis jasa berarti tah kan lamun kieu mah ya kumaha eta geulis geulis biasa bae lamun ditanya kumaha eta geulis geulis rada naik tapi ieu mah geulis do geus tanding sama geus beda tah lamun cek santri mah ku bahasa ge geus ganyahoan nanya orang ka kiai he naon berarti di hatena teh sono bilang oh jadi tidak gerak carita ku santri mah geus kanyahoan sebab aya korenah jeung aya dilalah santri mah paling leuwih pinter ti bupati ya
Bupati mah pinter dengan sakadar korupsi, santri mah jangka kuburan. Ya Allah ya Rabbi, pikiran bupati mah hanya pikiran duniawi, tapi santri jelemana kuari diuk di dia, hatena mah dijahe. Lain salah aing ngomong. Di akhirat. Jadi jasadnya di dia, tapi hatena nu di kuburan. Hatena anu di sorga, hatena nu keur ditimbang. Eta kan dimensinya luar biasa santri mah. Bupati mangan saukur ruang riukup dengan sakala duniawi, camat gitu kene, polisi gitu kene, urusan akhirat dan pikiran dunia. Santri, masya Allah, atau komo kiaina, kos kiai pikiran nanggus di ditu banyak nama, di mana di ditu, ya Allah. Nah, balik deh. Awewe anak raja, masya Allah, masya Allah. Cerita gelis teh kan di dieu mah di Cilejet hese neangan gelis. Atuh hese. Lamun kamari ka Maroko, pikiran kula di Maroko teh jelema wah harideung sebab Afrika. Pasti kajadian kumaha ge ieu beungeut seeng kabeh. Tapi barang datang ka ditu ya Allah gareuli sore di Maroko teh. Ternyata Afrika Utara mah paruti. Deket ke Spanyol tinggal nyebrang 20 menit naik feri datanglah ke Spanyol. Masya Allah nya jarangku paruti irung mararancung bulu mata berhenti cikula di luar dugaan jadi orang Maroko. Orangnya paruti baru legarelis. Begitu dek balik ke Turki, Haji Pendi mah embung balik. Iya dah, embung balik jangan main mau mal balik cenah. Kunaon? Hayang di dia bae. Ai kitu dek naon Mang Haji? Garelis jasa cek cenah. Hayang mah betah di dia. Heuh. Atuh betah ge ke pikir heula Mang Haji bogoh ka urang di itulah kasia bogoh henteu. Ternyata tuh bogoh balik sia. Bogoheun. Sanu bogoh tuh kepotongan kieu. Ya Allah. Nah iyalah. Taya gareli gelis da pohara anak raja. Oh, lamun geus carita anak raja gelis. Atuh sugih aya dinyana. Wawasan aya dinyana, harta aya dinyana. Geus eueuh cawade. Eta anak raja nu geulis teh geri muriang masya Allah kari mimiti medis dokter nu mana bae dipanggil kadinya tensi darah bere obat datang deui dokter di scan bere obat geus puguh di ronsen bere obat tetep teh cager masya Allah kari akhirnya beres medis dukun didatang-datangkeun wah ti Sukabumi mah geus puguh dukun teluh malulu datang-datangkeun kena teluh bari di budak coba panyakitna naon cenah teu daek dahar teu daek nginum jeung peureum bae dahar teu daek nginum teu daek peureum bae masya Allah mun leumpang kudu digendeng. Dukun berbagai dukun didatangkan tetap tercager. Terakhir kiai, emang gitu kiai itu. Terakhir baik kiai. Asal ngajual tanah hese ka kiai. Asal hayang ka awe-awen teu daekeun ka kiai. Ai kitu mah ngajual tanah laku atuh tilok datang ka kiai. Tilok tolol teh jelemanya. Aju kiai marah tuh ulah emang kos gitu kiai mah. Zaman Kangjeng Rasul di berbagai daerah bahkan negara datang ke Kangjeng usul berbagai permasalahan. Kangjeng langsung nunggu wahyu diselesaikan ku Kangjeng. Namun Kangjeng seperti eta dilanjut ku para khulafaur rasyidin. Seperti itu. Dilanjut ku para tabiin, dilanjut ku hari ku para ulama warasatul anbiya. Oh
datang ke berbagai daerah. Waalaikumsalam. Naon nih? Incu leungit. Minta cai. Sakina teh incu. Incu dah umur sabaraha? Umur 17. Lalaki teh awewe. Alah, atuh ieu mah ku cocodot nih. Ka kiai datang dah. Aju kiai dah ku. Atuh biasa bae sapira mere cai ya. Minum. Beres ngeus hese-hese. Waalaikumsalam. Cerik subuh-subuh salat mencan. Naon leumel motor leungit cenah. Di mana leungitna? Di imah. Di imah si leungit kula hudang geus ngajemblong lawang. Atuh sia mah penting teu hudang emang tilok cenah. Urang mana sia Cilejet? Goblok sia. Tah. Mere cai deui. Atuh kos kitu bae terus. Geus we. Waalaikumsalam. Naon di mana? Tetangga beladinya. Naon? Kula dek hajat isuk minggu. Ayo naon tuh ka dieu? Minta cai supaya ulah hujan. Terus gitu banda. Ayo, den teh cai kasih eta tah. Bere cai. Hujan ngegebrek bae. Eureun. Anu biasana hujan tas lohor ieu ti isuk. Masyaallah, ai bere cai nu bener ji. Pakai jampe atuh. Kiai mah kos gitu. Nah, ieu kuari ka kiai berbagai kiai geus didatangkeun. Dijampe ku cai, dijampe ku mantra-mantra, dijampe ku ayat suci Al-Qur'an, dijampe ku doa-doa. Tetep bae teu daek cager. Bapana raja jeung ratu bingung. Akhirna aya baheula kiai nu walah wahweleuh disebut lain kiai dikiaikeun, disebut kiai santri teu boga, majelis taklim teu boga. Tapi manjur mun baheula mah Abu Nawas, belah dieuna aya deui Bahlul, belah dieuna di Tangerang mah aya Mang Hani, aya deui ka Mang sagarana Ki Musa, tah anu kos kararitu tah. Anu sok di kamar cicing di keluar tilok naon tilok sebulan 2 bulan ke sekali keluar didareulekeun ku jelema tah besi di dieu salaki ibu kitu di jero kamar bete keluar-luar. Nah ieu geus ngade bu ye tanya gede hutang meureun sugan teh ibadah horenganan kreditan teu anggeus Masya Allah. Nah aya tak kiai model gitu jago kiai kitu bahkan sebab dimensi nangan lain sakadar dimensi zahir make dimensi batin. Lamun kiai ngan sakadar make dimensi zahir dimensi syariat kiai lumrah kiai pasaran maksudnya di pasar ge umbala kiai kos kitu mah tapi dimensi batin Masya Allah dijauh kene geus gadeuleuh mun awewe teh mah lain deui bangun eplok cendol ieu mah tah sia tah mah tah ieu kiai datang begitu ku kiai dijampe teu daek beuntar tiup teu daek beuntar neng coba bentar neng pernah teu ka Mesir pernah teu ka Yordan pernah teu ka Baghdad pernah teu ka Mekah daek teu diajak ka Mekah ka Baitullah Madinah pernah ka Madinah daek teu mun diajak ka Madinah ziarah ka Kangjeng Rasul pernah teu ka Uzbekistan beuntanyan Uzbek beda ya ngadenge lemburna bae geus ngorejat tah si ieu pan baheula boga ka boga urang Bandung tah lamun keur gering ngadenge Bandung bae hudang hudang cenah kakara kayak ngadenge Bandung na doang aduh langsung bernostalgia inget
Masya Allah tak gitu barang ngadenge Uzbekistan langsung udah neng pernah ke Uzbek pernah daek mun diajak ke Uzbekistan udah daek tuh bebe ajak tuan raja ieu mah diobatan ku dokter medis moal cager diobatan ku dukun mantra-mantra moal cager diobatan ku kiai moal ieu mah kudu diajak ke Uzbekistan kok bisa gitu tuturkeun be cager gerage ayo guys cek raja Turki Uzbekistan teu sabaraha jauh masih satu daratan berangkat ke Uzbek neng di dia sugan aya nu kenal di kota Uzbek aya cek jana bari senyum teh aya lingsem di mana neng di ditu di kota aya di kotana di mana pas aya di huk di dinya aya toko emas cek jana tah kula kenal jeung di dinya ya Allah begitu didatangkeun ka dinya ieu teh muhun langsung hudang padahal mah geus 4 bulan teu dahar teu nginum hudang langsung nu boga tokona seorang pemuda nu ganteng teh ya langsung nunjuk ieu ge sarua ieu ho itu ha ho ha langsung jana pelukan Dinda sayangku Masya Allah aduh nah ieu penyakit anu luar biasa ternyata penyakit cinta ngelehkeun sagala-galana bapa teh dianggap emak teh dianggap batur jeung rekan sekitarna teh dianggap bahkan dahareun jeung inumun teu hayang sama sekali tapi teu jadi gering itulah cinta begitu kapanggih jeung nu dipake ka cinta Masya Allah sehat kabina-bina eueuh tanda-tanda gering sama sekali eueuh tanda-tanda nah iyalah manusia cinta ka manusia geus bohokeun sagala rupa ieu carita-carita Jalaluddin Rumi nukula kamari mantes di Maroko teh ka Turki di Turki langsung ka konya ziarah ka Imam Jalaluddin Rumi salah satu caritaan Imam Jalaluddin Rumi ieu lamun eta awewe cinta ka seorang lalaki poho sagala-galana urang anu bakal ngaharep ka Gusti Allah ngomongna cinta pernah pohoan naon urang pernah mau pohokeun naon cinta urang ka Gusti Allah hayu coba pernah tante mau pohokeun anggal tengah peuting cinta ka Gusti Allah hei anggal hei kasur sakedeungnya 2 jam dek ditinggalkeun hampurannya ku cinta jasa ka Gusti Allah maneh cicing heula di dinya teh ke geus 2 jam karak balik deui ka dinya mangga bae cek anggal teh kacai nyana beres kacai salat anggal geus dada sini cek anggal sini ini anget ge eleh urang ku anggal ye nu sagede kieu basa gede kieu ye kolot lah sakieu mah hartina geus moal panjang deui jeung moal lila deui pasti kalebur aslina nyana tahajud titah ku kula Allahu akbar ai tahajud di kamar pamajikanana Masya Allah khusyukna luar biasa khusyulah begitu asyhadu an la ilaha illallah ngacung pamajikanana nyingkap pan anu ngacung 2 lain normal tolol aju nu ngacung 2 pohoan teh assalamualaikum deui oh ini dia masa tahajud kos kitu sakieu nu kolot teh kos mantak lamun tahajud wayahna Haji Adi ulah sok di kamar pamajikan misah atuh mal anggeus eta sok ngacungna asyhadu an la ilallah jadi 2 lamun awewe cinta ke seorang lelaki kaedanan ngaranna poho segala rupa urang pernah pohoan naon ku cinta ka Gusti Allah lamun henteu pernah aya nu ditinggalkeun jeung aya nu dipopohokeun bohong berarti cintana urang
bohong berarti cinta orang. Ukur diri orang cinta ke Allah geus datang ke mana dibandingkan jeung cinta seorang wanita ke seorang lelaki anu geus luar biasa meyakeun jeung ngorbankeun sagala rupa. Mulai ti kuari ente jadi kiai geus datang ka mana si cintana ka Allah sehingga tasbih ieu diputerkeunana sabaraha kali sapoe. Tasbih. Sok geura. Ayo. Tasbih dibawa bae itu tasbih. Sugan teh mamaca subhanallah lain kana mah. Kabayar moal. Teu beres. Lu bener. Ente seorang kiai geus datang ka mana sandangan kiai, isin di kiai-kiai di dunia di akhirat ternyata orang bajingan. Hanya kepentingan-kepentingan partai, hanya kepentingan-kepentingan organisasi, hanya kepentingan-kepentingan duniawi. Kiai mah julukan akhirat. Lain dang dunia, kunaon dibawa ka dunia, tolol da kiai. Teu bisa kos kitu kade isin di hareupeun Allah. Isin di hareupeun Allah mun endek jadi kiai cara Gus Dur. Sok jadikeun cara Gus Dur contoh jadi presiden. Indonesia ku aing rek disyariatkeun ngan gagal. Teu kuateun Gus Dur. Balik pakai celana pendek. Oh masalah, tapi geus berjuang. Walinya nama. Nah, diri orang di partai geus datang ka mana, di organisasi geus datang ka mana, lamun urang ningali dina kitab Tanbihul Muqtarin, pang musibah, pang gede-gedena musibah ketika kiai nu tadina wow jeung para kiai deui kuari wow jeung bupati musibah paling gede ka kiai. Aing manitip ka Haji Iim bae ka adi anu lain malah jadeng-dengeun ieu kajen ka neraka ge Im. Asal siapa ka surga Im. Kajen deng-dengeun mah musibah panggedena kiai nu tadina wow ka kiai, wow jeung ahli Allah. Kuari wauhna bupati diwauhan karena pamerena lain berjuang. Gubernur wauh diwauhan karena pamerena duniawina. Presiden diwauhan teh karena hayang pamerena. Kapolres diwauhan hayang pamerena. TNI diwauhan hayang pamerena. Musibah panggedena bagi kiai. Kos itu mun teu percaya paeh ge berarti lah. Silakan. Kiai mah jeung kiai bae. Waktu negara acak-acakan, sia asup ke negara acak-acakan. Dia tuh komo lamun henteu masalah. Tapi geus datang ka mana ka beneran berjuang sia. Ayo coba kiai. Mantap kula dibujuk titah ieu ti teu. Aya nu mere kamari mah duit sakitu dihitung gede leutik. Namun leutik mau aing mah. Ji ditangtangan kula mah bupati deuk mere ka kula berapa bupati mau ngasih saya? Ceknya nanti aya 200 juta harta aing leuwih tibatan 200 juta. Jeung bupati jeung aing sugihan aing. Digos ku kula, ieu pokon kitu cenah ge. Atuh jelema sugih mah teu kudu dibere aing mah jas sugih. Aing mah mobil lain hiji aing mah imah sakitu agrengna. Bila perlu sia disumbang ku aing sia bupati. Tak kudu bisa kitu Im jadi kiai mah. Ulah yang disumbang malah nyumbang. Ayo besi jalan kurang bagus bejakeun ka camat sumbang. Ulah kudu camat nu nyumbang besi susah. Besi susah camat. Jang naon duit jadi dibawa ke akhirat henteu. Mending bangunkeun ka jalan. Maksudna kunaon eta Pak Bupati? Ieu masyarakat geus mengemis. Kami cenah ieu blok deui. Aing mah asana sedih ngadenge kitu ja. Aing bae nu lain camat sedih atuh komo sia meureun camat. Ya Allah ya Rabbi ta camat kasedih bejakeun atuh ka calon bupati. Nah itu sumbang ta jalan ta. Rawatan. Lain deuk dibangun deuk dirawatan. Itu dirawatan mah tuh di batuan dong seting mah gitu. Gen tama urusan lah urusan pembangunan iya. Urang mah kuari mah ngurusan ka cinta urang geus datang ka mana ka Allah. Ente jadi pejabat kade moal salilana jadi pejabat loba anu keur ngajabat paeh. Masya Allah pang rugi-rugina jelema keur ngajabat paeh. Sebab tanggung jawabna. Sabaraha janda, sabaraha fakir miskin, sabaraha yatim. Ketika ente jadi lurah, kerja di lurah paeh bakal ditajakeun. Nyantuni janda kaya, janda miskin,
Alhamdulillah cak lurah. Tanyakeun ge sabaraha janda nu diberean. Nu mana sia mere? Tuh nu di pojok. Nu imahna eta teh. Sama janda ngora. Heeh. Jahe. Atuh atuh kudu dibejaan atuh kos kitu mah. Ya sia ge osok mere. Ya. Nah, gitulah para jamaah. Ente jadi kiai geus datang ke mana sandangan kiai ke dihareupeun Allah izin di kiai-kiai di dunia, ternyata di akhirat lain kiai. Kuari di dunia ente jadi pejabat geus datang ke mana ngagunakeun jabatan pake ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Sok geura. Jabatan makeun bae teh urusan dunia, urusan diri urang nu bakal tanggung jawab timbang amal ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim teu saha kiai, ustad, santri, pejabat nu kaya, nu miskin, wabeh tama bakal jasa. Mantak ngaji gerage. Ngaji gerage kade. Ente jadi naon? Abi mah cenah di partai geus datang ka mana mawa partai. Pernah ikhlas henteu kiai di partai lillahi taala. Allahu akbar. Ayo. Lamun teu ikhlas atuh dek naon digawean? Ikhlas ya dokul lama demi bangsa jeung negara. Beneran. Mun ditanya ku Allah mal izin. Ih ulah kitu jeung aing mah kitu bae. Ayo sia. Maksudnya naon? Ragap diri geus datang ka mana dumadeheus ka Gusti Allah. Urang seorang pedagang kade dagang aya aturan-aturanan. Urang seorang petani kade tani aya aturan-aturanan. Nah, lamun tadi cek Jalaluddin Rumi seorang wanita cinta ke seorang lelaki poho segala-gala teu bisa diobatan kecuali kapanggih. Itulah seseorang anu mencintai Allah kecuali kapanggih jeung Allah. Di mana sih sebenarnya Allah? Hayang kapanggih ya urang jeung Allah. Di mana nu sebenarnya Allah? Duh di Mekah Allah mah. Aya ge di ditu. Di mana sih kapanggih jeung Allah? Apan urang ka Mekah teh ya, ka Mekah. Eta teh menuju Baitullah. Baitullah eta bait didapatkeun ka Allah, imah Allah. Artina aya Allah lah di dinya. Allahna di mana? Atuh tanyakeun ka Ki Haji nu geus pernah ka Mekah. Tanyakeun tah sieu tah. Kiai cak manusia. Allah alam cak Allah mah. Sieu kiai sarua. Malah tambah kuyai mah. Kuya dicai mah. Kiai haji pejabat nu geus ka Mekah eta kapan urang teh dijulukina ge duyufullah tamu Allah. Ya adik kula ye kabeh tahun ieu insyaallah bakal berangkat ka Mekah mantak ayeuna walimatu safar teh eta deuk silaturahmi ka Allah. Wah keren amat. Deuk jadi tamu Allah ka Mekah. Berangkat nu mantak khutbahna ge di Mekah teh wa ya duyufallah, wahai tamu-tamu Allah, lain tamu raja, lain tamu gubernur, lain tamu Arab, tapi tamu Allah. Urang ke Mekah berarti jadi tamu Allah. Di mana Allah? Sok gerak ke Baitullah. Kapanggih jeung Allah? Henteu. Kapanggihna jeung sa? Urang Pakistan susuna gede. Masya Allah. Pohara. India gitu kene. Aya di Baitullah. Urang Turki nya garelis deh bahenol deh. Tah kula barengan jeung ieu ka Mekah ye. Bareng tah jeung ieu kabeh tah bareng-bareng lah. Kunaon eta keur toab masyaallah. Nyekel HP shooting. Allahumma imanan bika wa tasdiqum bi kitabika wa tasdiqum. Kula greget desa kajana tah. Nya mah di shooting nya tuh. Oh, geus teu inget ka Allah kan berarti ingetna teh ka gambar ya. Tasdiqum bi kitabika wa wafa'um bi ahdika wa tibani sunnatin nabi terus. Masya Allah geus beres teh atuh. Nah aya cenah ka di dieu cenah. Urang bisa nempo ieu jang saksi goblok teh coba eta. Tok kolot-kolot eta. Masa kos kitu toab. Ya Allah, mantap kula ngadoa ka Allah. Ya Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi mamawa jelema model kos kieu. Kahareupeun Gusti hampura. Sugan teh teu kieu. Gusti ieu mah hiji bae lah pangleungitkeun tah HP-na cek ulah teh supaya isuk toab ulah di shooting deui. Alhamdulillah diijabah. Pas isukna teh ngalamun benyana di hareupeun hotel kieu. Maji kunaon ngalamun? HP leungit. Cek ulah teh diijabah ku Gusti Allah.
Geus leungit kabeh. Yordan Mesir pada teh ka Yordan ka Mesir. Wah beh beak di HP eta. Ludes kabeh. Cenah ngalamun bae. Eueuh kabeh. Mesir eueuh, Yordan eueuh, Mekah, Madinah eueuh kabeh sakian. Boga sakian boga pagawean naon nya bisa leungit. Pagawean naon? Sia teu sopan. Di Baitullah si soting-sotingan. Karang nyanang engah. Ieu sakit geus kolot ge kos kitu tah pagawean. Ieu contoh nu teu hade ye. Nah. Lamun aya jelema datang ka Semarupil Qurhi, Waalaikumsalam. Di ka mana ente? Ulah yang kapanggih jeung mama. Maksudna doana. Doa naon? Kula dek berangkat ka tanah suci. Sia ka tanah suci dek naon? Cicing nya. Ya dek laksanakeun ibadah haji. Maksud ibadah haji dek naon? Ya yang kapanggih jeung Allah jadi ditu makom ijabah. Hag. Ke balik ti Mekahna. Balik ti Mekahna. Wae ditanya kapanggih teh sia jeung Allah. Jeung kiamat ti guru. Ayo satu doana bae kiai supaya kapanggih. Hai doakeun. Datang ke Mekahnya Nabi aing ke mun balik di Mekah ditanya ku guru kapanggih teh jeung Allah kumaha aing ngajawabna ieu kapanggih jeung Allah kumaha Masya Allah beres dah muga haji datang deui ka imah ka Baghdad tanyakan ku Syekh Maruf geus ka Mekahna entos kumaha sehat alhamdulillah dahar geunah ngeunah jasa ceuk aju aya teh ieu babalajan sajadah meuli cek nya teh susur meuli alhamdulillah balik deui sia ka Mekah balik deui sia ka Mekah teu sah sia ibadah haji kos kitu pan bisa teu sah masa balik ti Mekah sih dongengna dongeng hees dongengna dongeng meuli teh kokoneng masa ti Mekah meuli tiung dongeng teh ai ka Mekah mah kapan kapanggih jeung Allah ai sia dongeng teh Masya Allah dongeng nyamin di ditu dongeng engkeuy-engkeuyan lempang ka pasar toap Masya Allah lain heuheuh sia tah goblok jadi lamun hayang jaho jelema mantas di Mekah hebat henteu ieu hasil ibadah hajina tanyakeun geura tah tanggap ku urang kumaha ente di Mekah oh alhamdulillah Masya Allah kula mah eta di Mekah ngeunah HS geus berarti HS bae jelema di Mekah alhamdulillah cenah kula mah hotel ge tarariis di Mekah teh kebeneran jasa berarti urusannya jeung awak alhamdulillah cenah dahar ngeunah nginum ngeunah pohara jasa teh jaritakeun kapanggih jeung Allah mah tuh iya bae jeung nya ge kitu meureun anyar balik umroh tanya ditanya ku kula kapanggih jeung Allah henteu jeung onta kapanggih gila para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata di Baitullah lain sakadar Baitullah tetapi ini adalah tempat ibadah ke Allah nu paling deket aya Allah lain di Baitullah baik tetapi paling deket hadirna Allah di dinya ulah sambarangan di dinya mah di Baitullah mah makom ijabah didelekeun ku Gusti Allah lain di dinya mah di mah dagangan di dinya nu luar biasa mantak tingkah manusia ucap manusia pagawean manusia bener-bener keur disaksian ku Gusti Allah nah balik ti Mekahna lamun jelema ngan sakadar caritana carita urusan dahar patali jeung awak carita sare patali ngan sakadar jeung awak patalina jeung tiis patali eta mangan sakadar jeung awak meuli baju meuli pakaian patalina jeung jang awak bae mana sih nu patali jeung ruh kolbu ka Gusti Allah irah nah nudupku di pikiran teh eta hese lantaran kacinta urangna henteu sakumaha wanita tadi nu di Turki mencintai seorang lelaki nu di Uzbekistan poho sagala-galana mulai gerage urang tempokeun kumaha kuasaan Allah maha agung Allah maha segala-gala Allah nu urang aya dina qabduna nu urang aya dina genggemanana anu hirup urang pamere Allah injeman ti Gusti Allah sehat urang injeman ti Gusti Allah isuk pagi eta urang bakal babalik ka Allah amal naon nu bakal dipertanggungjawabkeun di hareupeun Allah eta nu kudu dipikir ente jadi polisi amal naon ketika ditanya ku Gusti Allah wahai polisi ente jadi TNI ABRI amal naon ketika ditanya ku Gusti Allah
ai kafir mah geus puguh kafir mah ente makan muslim ente makan mukmin iman ka Allah kudu disiapkeun pertanyaan-pertanyaan tersebut jawabanana yehehe ya Allah ya Rabb dah ieu nu mantak jelema ti mana-mana daek masantren eta teh hayang mempersiapkeun aing kumaha engke geus bae ngora keneh umur 15 tahun umur 20 tahun sakola ge siapeun keneh dek ka mana sakola dek ka UI UII ITB dan lain sebagainya siapeun kolotna ge siapeun tapi di benak hati santri lain eta sakola mah alah sapira sakola engke aing lamun paeh waduh tanggung jawab di hareupeun Allah tah murnina santri kos kitu kadeleuna mah santri teh jelema padahal mah eta penghuni sorga mun hayang nyaho ka penghuni sorga tah santri kadeleuna isuk-isuk nya mah carang mandi eta je udang cileuh bae gede mandi dieu atuh can mandi can naon geus meuli wudu pantolol tapi eta penghuni sorga nu sabenerna mah gila mun hayang nyaho penghuni sorga tah eta santri lamun ibu bapak hayang nyaho ke penghuni sorga tah ka dieu kan isuk-isuk ka kobong ka dieu ceng aceng teh sorga barau amat ceng atuh biasa bu penghuni sorga mah bau cenah seungit engke di sorga ieu mah karak calon doang bu lain deui ja ambeuna ieu mah alhamdulillah saminggu kula can mandi bu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah segera ge asupkeun ka je loba jasa nu gagah nu kukula osok didongeng-dongeng di Tangerang di Pasar Kemis aya gagahnya lurah nya gagahnya sugih Lurah Madzen maot ngadadak atuh komo sia mah teu gagah modar sia mah masyaallah karim lamun paharto sugih aya di nyana gagah aya di nyana hebat aya di nyana maot RT mah koit sok gede siapkeun engke beuh masyaallah tah lamun tadi carita awewe mencintai seorang lelaki bebea akan pohokana segala rupa ukur cinta urang ka Allah geus sabaraha persen urang cinta ka Allah nu dikorbankeun teh tinggal introspeksi masing-masing kuari mah rajana nu gering rajana lintuh gering masyaallah ieu raja sarua jeung tadi didatangan ku dokter sababaraha dokter teh cager datangan ku dukun sababaraha dukun teh cager datangan kiai sababaraha kiai teh cager nah datang kiai nu tadi keneh anu bangsa sebelah-sebelah sebelah-sebelah nya nama kancingnya salah ngasupkeun atuh salah salah kancing salah imah atuh kan nyengkleh di dieu teh pan ai kiai naraka mah keren jas dipake kiai naraka eta kos itu ai kiai sorga mah cuek sarap-rapna wae lah kumaha kapanggihna sapira nutupan aurat geus hayang ka itu katangen ku makhluk ku manusia ya dia lagi Gus Dur lah urang ningali pakai anak kula sok sering memperhatikan Gus Dur sering salah imah kancingna salah Gus Dur eta presiden haju make nanya nama sebelah naon bae aya batik-batik anu panjang-panjang anu pendek-pendek nya nama kadang-kadang pakai kaos datang kula ka imahna pakai kaos ini siapa ini Gus oh iya keur pakai kaos kan eta tapi kan nya memacaan kita bae di imah ge di imahna di dia di Ciganjur kitab Masya Allah Ihya Hikam dibaca aku nyana ya Allah wahara jasa tak Gus Dur mah ya Allah ai kiai ieu koran pejabat lain naon lain ya Allah deres koran ge nu bener mah anu susunannya yang kleh teh aya ieu si kiai ku goblok-goblok deui ieu mah di ditu teh mah di Tangerang di Bogor mah leuwih parah nah para jamaah ieu si raja teh raja geus teh cager datanglah kiai eta begitu datang geus sababaraha kiai terakhirnya na raja tadi mana di kamar nyana asup ka kamar raja bentak cak teu kuat
Hei, lain lawanin cek geus. Ditaranya ku emang enak enten. Itu aya naon? Aduh, Parah. Maksudnya parah kumaha? Bejakeun coba bejakeun. Kira-kira marah moal raja mun bejakeun. Coba tanya ke raja. Tuan raja, pajak ituan cenah parah cek kiai ieu. Aju. Kira-kira mun dibejakeun marah apa moal? moal sok bejakeun naon coba. Lamun nu neluh saha nu neluhna? Lamun nu nyihir saha tukang sihirna? Lamun penyakit medis coba kumaha carana? Coba moal marah. Datang deui teh kiai ka dieu. Tuan raja. Ternyata umur Tuan raja 28 poe deui. Hah? Lo bener. Heeh. Nurutkeun sikula 28 poin makana tadi ndek marah moal. Mun kira-kira marah mah moal kula moal ngabejakeun. Lantaran tadi titah bae cenah moal marah. Umur Tuan raja 28 poe deui. Masya Allah, cak raja. Lagi satu nuhun, cak kiai nuhun. Langsung nyana ka pamajikanana, ka asistenna, sajadah turunkeun sajadah. Sajadah amparkeun, tasbih lu gede. Ayo bawa ka dieu tasbih, susur, ulah nu letik-letik sagede pereup. Ayo ka dieu. Dibawakeun. Oh, Masya Allah dipayang, kacai, langsung sholat Allah. Masya Allah poe eta terus bae ditawaran dahar ge Tuhan moal. Wah, naon hartina dahar 27 poe deui aing. Geus teu kudu dahar teu kudu nginum moal. Aing ala kadar jang nangtung bae mah heulanan. Aduh langsung sapoe kakarage 2 poe teu eureun salat maca Quran maca sholawat teu eureun zikir. Geus teu meunang aya nu ngajakan ngobrol ka jana geus baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Allah. Baca sholawat. Geus 2 poe. Masya Allah dahar geus teu dibere hayang nginum teu dibere hayang. Nah, ku hari geus 8 poe. Berarti tinggal sabaraha deui? 20. Beuki ditingkatkeun ibadah ka Gusti Allah. Weh, pohara beurang peuting geus. Datang ka tarangna ge hideung. Sikut hideung. Tuur hideung. Urut sujud bae ka Gusti Allah. Geus 15 poe harideung kabeh. Ieu ge lamun dibuka harideung. Tapi budug. Lain urut sujud dia mah. Aya tapak baheula keur mondok. Kukula gesok ditaliti, harideung maju ulah omong. Oh, ieu mah penyakit santri. Santri baheula santri kuari mah tilok anu budug. Mana aya santri karasep kuari mah santri. Ih, awewe ge tilok budug jak kuari mah. Paling ge koreng be. Kuari geus 15 18 poe. 10 poe deui. Terus jangan ningkatkeun ibadah. Ya Allah ya Rabb. Tinggal 2 poe deui. Nya geus wasiat ka pamajikan. Kiai eta tilok mislek di mana nyaritakeun sakaligusnya nama bener bae. Maka bapak kuari nyerahkeun kerajaan sok saha nu hayang ka anak besi anak hayang mangga bapak geus coplok tina kerajaan. Hiji nomor kedua bapak kuari geus embung cicing di dieu hayang cicing di gubuk bae dek ibadah bae ka 2 poe deui bapak. Geus ditinggalkeun ku nyana. Kerajaan dibikeun ka anak. Pamajikan geus diwasiateun ka deui harta nu aya bagi-bagikeun. Jeung jana geus tinggalkeun kerajaan cicing di gubuk 2 poe deui. Ulah aya anu ngaganggu abah ibadah ka Gusti Allah. Beres sapoe deui teh sapoe deui. Pas 28 poe nya geus kieu. Nungguan assalamualaikum malaikat Israil. Asal kertek asana ieu. Asal kretek asana ieu. Terus datang ka zuhur can aya. Datang ka asar can aya. Maghrib can aya. Can aya. Oh, berarti mungkin isuk ka 29. 29 ngana geus nungguan nya teu eureun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus 29 zuhur can aya. Illallah, la ilaha illallah.
30. Can aya keneh bae. Geus liwat 2 poe aing. Geus liwat 2 poe cek. Anak asisten panggil kiai ka dieu. Anu cenah cakna 28 lewat ieu. Panggil coba ka dieu. Apa salah jana di Lauhil Mahfuz? Apa kumaha? Coba panggil. Panggil deh kiai. Kiai. Cenah cek kiai sabaraha poe kula umur 28. Di hari tadi dihitung ka dia geus 30 kan geus lewat. Oh, masalah. Lain dua masalah gitu. Iku balalakona. Kieu nu jelas mah. Kiai, Tuan Raja. Hiji Tuan Raja awak jadi ramping kan guari. Henteu gendut teh. Atuh bener ja teu dahar-dahar cek cenah. Dahar teu nginum teu besi paeh pan. Kuari kan langsing ya. Bener. Nomor kedua Tuan Raja salila kamari jari raja inget teu ka Allah. Henteu. Tapi kuari lain inget-inget deui cek cenah. Sajadah gitu menang ditoel. Kudu ngampar bae. Tasbih geus puguh nu dileungeun dikongkoyangkeun aya. Malah hampir jualan tasbih cenah kuara. Lain ibadah teman-teman. Dah, eta rahasiana kuari. Tuan Raja nu kamari jadi raja pernah teu inget ka Gusti Allah? Teu pernah, tapi ayeuna pernah. Kuari inget bae ka Gusti Allah. Kamari jauh jeung Gusti Allah, tapi kuari kamari iraha Tuan Raja sedekah, tapi kamari makan nitah dibabagikeun ka pamajikan, bagikeun ka fakir miskin, bagikeun ka tetangga. Lantaran 28 deui bakal paeh. Nah, kan kehadean Tuan Raja nya salat bae, nya zikir bae, nya maca Quran bae, nya maca sholawat bae. Haju sedekah teu eureun-eureun, betapa luar biasana. Awak haju jadi hampang. Keuntungan Tuan Raja luar biasa. Bener aya kitu nama. Tapi kan Tuan Kiai ngabohong. Ulah cerita ngabohong. Kieu Tuan Raja. Datangkeun ka 40 poe. Sok geura, bakal aya rahasia. 40 poe. Sok digubuk cicing di dinya. Ibadah teruskeun sakumaha eta, bakal aya sesuatu anu teu pernah kapanggih ku Tuan Raja. Sok teruskeun. Coba 40 poe. Maksudnya 40 poe karek paeh lain. Paeh. Ayo coba. Henteu kan maksana penyakit. Paeh kege. Pasti paeh. Awas ya. Aing raja. Lamun 40 poe aing teu paeh. Awas ya. Penjara tuh. Ulah ngomong kos kitu laksanakeun bae. Ulah ngomong kos kitu laksanakeun kege paeh. Ibadah bae ngadan teruskeun tadi kan geus 30. Jadi tambah 10 poe deh. Allah beres baca Quran. Zikir suatu kuari geus 35. Datanglah ke 39. Begitu datang ke 40, Masya Allah. Aya sesuatu anu indah ya Allah. Karasa ku mata hati. Horeng nikmat ibadah ka Gusti Allah. Painganan kiai-kiai, painganan wali-wali geus puguh Kangjeng Nabi. Geus puguh Kangjeng Nabi urang nabi-nabi jeung rasul-rasul nu bara heula. Ti peuting hudang teh nikmateun bangunna ibadah horenganan aya ngrenyet nyeunah. Teh ibadah lamun geus apal wau ka Gusti Allah. Ngeunah. Nikmat. Urang mah nu mantak haju ieu maca Quran ge heuai bae heuai. Teu nyaho eta kalam Allah. Tapi bagi kula ya bagi kula. Lamun aya nu hees keur ngaji kula mah bersyukur ka awak kula. Kula keur ngaji mingguan misalnya atau malam Salasa aju murid hees kula geus nikmat perasaan. Naon mana kiai bisa nikmat berarti aing bisa nenangkeun jelema. Lain sembarangan berarti aing ge. Dumatak peusi aya kiai di dieu aju ngaji mingguan malam Senenan cara kuari aju murid hees bae ulah dihudangkeun. Eta kiai hebat berarti geus memberikan ketenangan ka murid. Sehingga murid nu hees ada di dinya. Eta kiai lain sembarangan, rantai kabeh habak. Tah. Iyalah Tuan Raja manggihan kanikmatan anu luar biasa.
panggil deui kiai tita ka dieu kiai panggil dipanggil bener yai horenganan ibadah teh kungeunah paeh kan paeh naon ieu nu paehna yai nu paeh teh kahayangna anu kamari mah ajol-ajolan hayang boga apansa wani ngridit beuh urang Cilejet mah kuan garoblok kuan kabeh ge wani teh nyebrang ka sorga melalui neraka heula ku ngridit eta kahayang eta kan cilaka nu kamari kahayang modal eta eueuh cek tuan raja nu kamari hayang naik jabatan teh eueuh kamari mah hayang jadi raja teu hayang sama sekali kamari mah hayang ngalobaan tanah teu hayang kamari mah aduh teu meunang neuleus selir-selir geus kieu bae nu mana poe ieu nu mana nu itu nu jangkung nu kamari nu pendek nah ieu bangonna ieu semampai ieu bagus ieu hitungna kitu kuari mah teu hayang neuleuh awewe kos neuleuh kadal bae maksudna kumaha tuh kadal urang lamun urang keur diuk aya kadal itu biasa bae sugan urang kerenyet resep ka kadal itu jadi henteu atuh henteu tar batak urang lamun geus jadi ahli Allah awewe liwat ka dieu atuh biasa bae jarore ieu kecuali geulis lain deui atuh mah can jadi ngaranna tah potongan si ieu tah mah tah ternyata paeh kahayangna nah di dieu lah horenganan jelema nu endek ngadetengkeun diri ka Gusti Allah kudu ahli Allah moal bisaeun nungtun ka Allah lain ahli Allah sakumaha moal bisaeun nungtun perpolitikan lain ahli politik sakumaha moal bisa nungtun perekonomian lain ahli ekonomi keun politik jeung ekonomi jeung budaya mah tama urusanana urusan dunia ieu jelema nungtun ka Allah kudu nu geus wauh ka Allah lalauna cara ngaji amil heula ujug-ujug jurumia geus beres amil naek ka jurumia sanggeusna naek ka jurumia amil poho deui bolak-balik di dieu bae amil jurumia kos kitu lalaunan sagera ge masyaallah karim para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ternyata urang deka Allah kudu wauh ka Allah nunungtuna kudu wauh ka Allah ai Allah di mana ai Allah mah tuh hese jaritakeunana da Allah mah aya di mana-mana maksudna kumaha urang kuari mah ngawauhkeun ka Gusti Allah mah kudu ngaji tauhid heula nu wajib di Allah sabaraha nu mustahil di Allah sabaraha nu jaiz di Allah sabaraha engke timbul keyakinan tah lamun geus innahu ya'lamul jahra wa akhfa wa yakhfa Allah maha uningan nu samar nu jelas ya Allah ya Rabb sedengkeun Allah ningalikeun teh lain ka awak urang ningalikeun ka qalbu urang innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum awak mah teu kudu dicaritakeun ku Gusti Allah jeung urang ge neuleuh ka urang neuleuh urang ka diri urang neuleuh ka batur neuleuh tapi kalbu urang nu boga rasa jeung ngarasakeun adalah urang Allah selalu neuleukeun be lamun urang geus wau ka Allah isin ketika hate urang ngalayap lain ka Allah ketika hate urang lalancongan nu dipake kebendu ku Gusti Allah loba jelema anu di luhur sajadahna bagus jasa ih pohara salat na make jubah woi di masjid dage masjid kubah emas pan pohara eta woi lain lalagaan Allahu akbar ngageleger Allahu akbar dage kunaon ai hatena aya di mall ieu kan lalakon kos kitu eta coba supaya sadarna tungtun diri urang ku urang di ka Allah keun melalui pengajian sok gerage melalui pengajian nu aya di dieu nu aya belah ditu supaya wauh ka Gusti Allah abeh kenal ka Gusti Allah ngeunaheun geura lamun geus kenal ka Gusti Allah kudang ti peuting eueuh ka sieun dak bae ja ieu mah pot ti peuting sote pedah panon poena we katutupan ja ieu kene kamarna ieu tempatna ieu tadi cak anu nyambut ya
ih sebenarnya baca kula lamun dia teu dicaangan masieun cangina di dia ye sebab beureun loba kuntilanak kan kalau kuntilanak atuh karasa kuku lagi mun dikak bulu sebenarnya ge loba ye kuntilanak di dia ieu sing ada ieu ye di aya ye kuntilanak aya kuntilanak lalakina tah ieu ye aya ye genderuwo malah mah ieu mah nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maka silaturahmikeun geura urang ka dulur urang abeh nyambung silaturahmikeun geura diri urang ka guru urang abeh nyambung silaturahmikeun geura ka para aulia-aulia Allah abeh batin urang katungtun belah dituna silaturahmikeun geura tawafkeun diri urang ka Allah di mana di Baitullah jauh amat Baitullah kudu ka Mekah di diri urang ge da aya Baitullah tuh lamun Imam Ghazali nyaritakeun lamun ieu Mekah terbuat tina taneuh awak urang ge taneuh Mekah aya Masjidil Haram terbuat tina taneuh diri urang ge taneuh lamun di Mekah aya Baitullah qalbul dunya di jero Masjidil Haram aya Baitullah paranti tawaf di awak urang aya qalbu paranti tawaf wa tahhir baiti lit taifina wal akifin sok bersihan eta Baitullah tahhir baiti jang nu tawaf jang nu salat jang nu itikaf bersihan geura qalbu urang tawafkeun ruh urang geura di dieu teu kudu hese-hese deui ka Allah mah dunia langit bumi katut eusina dibasupkeun ka jero qalbu moal asup tapi nu nyieun dunia Allah bisa aya di qalbu mukmin aya Allahan di qalbu mukmin teh deuk kumaha ge tinggal urangna bae ngoprek geura ge ya Allah ya Rabb singkapkeun di jero hate urang supaya aya rasa kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala nah ieu urang keur ngaji kuari urang keur salat urang keur maca Quran lawang langit dibukakeun ku Gusti Allah bagi jelema anu geus inkisab kadeule breh langit kabuka nah urang lamun geus salat langit dibukakeun ku Gusti Allah tah tuftahu babus sama lisa'atain dibukakeun lawang langit dua waktu hiji jang anu salat nomor kedua jang nu perang sabilillah tambahna katilu jang nu keur ngaji lawang langit dibukakeun ieu urang kuari teh dibukakeun langit set coba gadeuleu ka luhur kabeh ya Allah ya heuh tuh we langit da poe kitu mah langit lawang langit dibukakeun arti da dibukakeun teh kumaha hahalang antara urang jeung Allah malaikat keur nongton kuan urang keur ngaji asal lempeng ngajina bener lillah muatan nanaon ka Allah malaikat nempokeun oh kita Ki Haji nu kolot aya bae teh saha cageun eta je di dieu ka Lauhil Mahfuz tereh balik nama budak oh jahuisna geus lain di hulu teh jembut geus wisan eta tapi jangan mah kuat tilok gering tilok gering anu mah gen tilok gering mah Firaun kan para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah urang keur dihadiran ku malaikat komo Gusti Allah maha segala-galana dibukakeun pintu langit bagi jelema nu endek salat lamun urang boga rasa aing keur dibukakeun lawang langit ditongton ku malaikat Allah na hadir di diri urang ya Allah ya Rabb urang mantep salat bagi Allahu akbar moal aya risi malesi kitu keneh nu endek perang nu mantak para sahabat para tabiin siap perang lilai kalimatillah lantaran naon kadeuleu sorgana ku mata hate ya Allah ya Rabb kitu keneh nu keur ngararaji ieu urang kuari keur ngaji dibukakeun lawang langit ditongton ku malaikat dideleukeun belah ditu oh cek malaikat ya awewe ngararaji oh ya tentara Allah ya cek malaikat ambo ya tentara Allah bari nyusuan kieu cek oh masalah oh masalah dideleukeun belah ditu aya nu keur ngalamu be tentara Allah keur kieu be bari nundutan
cek malaikat ambo ya tentara Allah eleh perang merenya di hadirat ya karim. Nah kuari kembali ke diri orang ternyata horeganan Allah mababarieun segede Raja Harun Ar-Rasyid, segede raja anu tadi diceritakan, segede Gus Dur, segede Raden Patah, segede Raden Syekh Syarif Hidayatullah, segede Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja, segede Syekh Maulana Yusuf jadi raja, anu unikna jadi wali. Masya Allah deket dasa ka Gusti Allah. Raja aya di nyana, wali aya di nyana. Indah amat hirup kos kitu. Hah, susah aya di sieu, bajingan aya di sieu. Rugi amat. Tunjuk-tunjuk ke mana sih? Rugi jasa urang. Mantap tadi gua liwatkan gadinya teh. Set. Cek kula jalan ke mana cenah ieu ge? Cilako. Kok dek jalan ke Cilako? Aya babaturan gua lah di dinya tah. Saha aya Kiai Haji Nawawi Putra Kidul Pani urang caricing di dinya salat. Bener tadi di darinya salat. Eta batur kula guru malah mah. Guru pernah dibere pelet kula gunyana. Ai kula manjur nyana nu merena henteu. Kok digawe jalan tah. Eta batur kula eta dicaringin. Nah. Lewat kadinya aya kelenteng kan di ditu. Cek kula teh itu mah kelenteng. Cek ieu teh. Heuh, nyahoannya tah ka bab kelenteng mah. Nyahonya itu mah kelenteng nih. Oh, kula geus nyaho jasa. Siapa yang kono geus kitu cerdas amat sih. Aju ieu mana Cina-Cina tah eta nu ngawarung-warung ya Allah ya Rabb cek kula cek kafir aya di nyana susah aya di nyana di akhirat dibeulem abadal abidin mun kurang direnungkeun rugi amat namun kuari nyana kaya kapal boga kereta boga segala rupa aya aju di akhiratna nyana ka neraka. Kajen geus senang jasa di dunia na hayang awe Singapura aya heg. Hayo hayang mana? Hayang nu Prancis aya, Paris aya, hayang nu luar negeri aya. Maksudna luar negeri teh aya hayang anu kitu Afghanistan aya, kuari mah ambal aya. Di Indonesia teh di Indonesia aya kuari. Murikak bulu urang lamun urang mengamati tentang wanita-wanita nu sok dibeuli teh naon ngaranna? Awe anu sok dibeuli naon ngaranna? Naon? Tuh nyahoan jasa. Ya kari. Aduh, budak kosok beren, masya Allah. Kunyahoan deh itu. Ya di Indonesia ya kan kumaya. Ente hayang orang Cina ambalaya di Jakarta. Ulah di hotelnya di Hotel HI. Di Hotel HI tingkat sabaraha, kahiji, kadua, katilu masih aman, kaopat masih aman, kalima, kagenep kaditu geus aman. Jehe, mangku mah gitu. Geus puguh hotel-hotel anu Amerika nu kamari jadi huru-hara dan lain-lain sebagainya teu dicaritakeun lah. Eta hotel anu sakitu bae geus mohara jasa. Geus puguh hotel Marriott mah, aya hotel Marriott. Sia mah Maerot goblok. Dasar osok meureun ieu mah nya. Potongan Maerot teh. Ya Allah ya Rabb. Nah, iya yang hayang orang Jepang aya, Cina aya, geus puguh Singapura, geus puguh orang pribumi Karawang, Subang, Bandung, ambal aya di Indonesia. Ya orang Cilejet ge aya eta bangunna. Hayu coba. Ieu orang India ambal, orang Arab ambal aya. Hayang urang mana? Geus puguh India, geus puguh Uzbekistan ge. Buah loba Maroko loba jasa. Hayang urang mana? Perwakilan di urang teh awe beelian ambal aya loba jasa. Nah, kuari urang sugih. Nya Cina nya kafir sugih belian di akhirat dibeuleum ge wajar. Ai tadi nu kaliwatan susah aya di nyana ngarokok ge make daun kaum. Rapi-rapi di akhirat dibeuleum saneng-neng rugi amat. Pan ari urang dieu mah sanajan ka neraka ge engke dicabut deui. Misalnya urang dieu ye tilok salat, misalnya tilok puasa. Atuh ku Allah misalnya ka nerakakeun wajar lah nya. Siapa bangun embung teh gitu. Sholat tilo kana neraka embung kumaha sih. Nah, misalnya aju kana neraka. Tapi tetep baik kan geus beak mata dosa-dosana. Ka surga aja urang mah aya syahadatan. Sebab aya Allahan dia orang aya Muhammadan di dieu malah wauh jeung kiai-kiai. Ye, eta pada teh lain lalagaan kos. Kula mah indah jasa tah lamun kos kitu. Jelema asup ka surga
aya nu kaduhung jasa di sorgana cerik bae di daratangan kan Kiai ikan sorga mohon kok sediheun amat ya sediheun amat di sorga Masya Allah lain sedih-sedih deui kunaon aya waktu-waktu nu dipake poho ka Gusti Allah teh dipake zikir duh mun hayu terus bae pake zikir ngeunaheun jasa cak nyana tan nu pohona waktu teu pake zikir asana nalangsa teh Masya Allah pohara jasa teh pohara tah kos kitu tah jadi berarti kan lain lalaga anta zikir ka Allah inget ka Allah teh tambah nilai engke di sorgana sehingga anu poho nyana jadi sedih eta hiji tah jadi kaingetan ka kula nomor kedua aya jelema dek dikanarakakeun lantaran teu boga amal timbang amal salat ngaplek Tuhan puasa batul mah Ramadan nya mah tilok komo Rajab mah tilok jasanya mah geus salat batur mah salat lebaran mah osok mah tilok lebaran ge tilok puasa zakat haji komo sedekah mah geus tilok mabok aya di nyana segala aya di nyana cek malaikat kana rakakeun keheula cek anjing Nabi ulah waka bae engke heulana sugan aya amalna ceng maneh salat mah tilok muhun puasa tilok zakat tilok ngaji pernah henteu sugan muludan cara polisi hadir doang kan nyana mata polisi henteu cekna polisi mah surga lah aja hadir nya ge ngaji tuh cuman teu pernah kula mah mun jaipongan eta kula insyaallah koprok kula bandar insyaallah remi ya alhamdulillah itulah anak buah kula termasuk polisi pengamananna eta alhamdulillah so tolol sih alhamdulillah siapa amalan sekali muhun sekira teh Aisyah ngaji teu pernah sugan wau ka kiai eueuh henteu ka kiai ge eueuh sugan kiai saha nu sok ceramah tah kiai Jablay sugan lah henteu kula mah teu wau Kiai Supendi komo eta mah teu jasa jeung embung wau cek nya ya Allah wau jasa barang dideuleu amalna dina bukuna pernah nyana embena lumpat diudag ku nyana liwat ka imah hareupeun kiai eta doang tah ngudag embe ka hareupeun imah kiai aju nyana nanya ai masa imah kiai pernah eta doang cak Kangjeng Nabi aman geus sorga cak ya Allah ya Rabbi nu mantap geus urang Cilejet teh teu kudu salat liwat bae ka imah kiai geus aman geus sakitu ge geus eta keur carita fadilah wau jeung kiai ku pohara-pohara teh Masya Allah datang ka liwat doang nanya ieu basa imah kiai sakitu ge geus boga nilai anu luar biasa atuh komo ngaji di hareupeun kiai mantak urang dieu geus ngaji di dieu saha kiaina saha nu magahanana geus ulah nyaritakeun ngarti ulah nyaritakeun paham geus bae datang ka dinya siap kopi teh beres geus aing asal hadir bae aing mah geus sok ada mah geus ngaji nundutan los gas ngopi deui lamun tunduh bae saember kopina goblok jawab tunduh bae saember si aing mah geus beres geus aing mah geus nah tunduh bae asup nya ka ember kieu guys lah ya keuntungan ada ngaji seperti eta batak di Indonesia mah alhamdulillah jaca kula mah eueuh-eureun terus bae dakwah teh geus puguh muludan geus puguh rajaban geus puguh penutupan pengajian terus ngaji ngan kayak disurtil ngaji nu bener jeung nu bener ai kitu mah bangsa muatan politik muatan negara lain ngaji teh mah kos kitu mah ieu mah nu lempeng ngajina nu bener-bener ngaji teangan anu bangsa ngaji-ngajina jang kepentingan lain ngaji teh mah kos kitu maksiat teh mah aya nu rupa salat padahal maksiat ngeri urang nu rupa zikir padahal maksiat ngeri urang rupa ngaji Quran padahal maksiat ngeri urang rupa ngaji di majelis salim padahal maksiat ngeri urang teangan supaya nu bener-bener ngaji menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu alhamdulillah ngaji dengan
judul silaturahim kula kabehan ti Cilongo ka dieu kabeh saadi-adi lantaran ngalayat kapun adi Haji Iim khususna umumna ka besan di dieu umumna pisan ka ahli-ahli di dieu mudah-mudahan kumpulna urang di dieu dicatet ku malaikat dijadikan sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tur menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sakali deui doakeun pun adi di dieu, doakeun besan di dieu, doakeun para kiai di dieu, tur urang ngadoa jang kabehan mudah-mudahan urang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala, urang maot husnul khotimah ke di akhirat urang bareng menuju surga di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pangaosan dina wengi ieu dicekapkeun sakitu randapan tina materi nu tadi dibahas tentang cinta geus datang ka mana urang cinta ka Allah dibandingkeun jeung awet tadi. Nomor kedua, hebat amat seorang raja. Kok raja bisa tepikeun kawauh ka Allah? Ai urang geus datang ka mana ngawauhan ka Gusti Allah. Mun hese bae teangan saha nu geus wauh ka Allah, deketan menta cara-cara minimal urang wauh jeung ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى قوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.